lamun rajin hadiah mah anu maot teh nu maot mungaheun hayangeun teh kaintikeun ku urang teh mun rajin hadiah ya mun rajin hadiah jadi rajin hadiah mah lamun bahasa teh mah kos kieu keus urang ya urang saumpama Pak Ros nganteran we ka urang bakal inget wae ih Faros teh nganteran we kajenting Faros teh ka dieu inget teh gitu Faros masyaallah mana ieu Faros teh sok nganteran teh masyaallah begitu dina pentingan tanggal hiji Sa'ban maka datanglah bimunadi ayatlah tidinya anu ngondang ayat gogoroan min fauqi ayyuhal malak he malaikat irfa'anhu geus tong disiksa kunaon sababna fa innahu ahya lailatan min sya'ban fi umrihi wa soma yauman min ayyamihi sabab eta jelema teh keur nalika hirupna pernah nyaring pernah ngahirupkeun dina pentingan bulan Sa'ban dina saumur hirupna masyaallah jeung puasa dina poeanana bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qawwala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyul 'aziz. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Allahumma ya Allah rahmata alamin anna hadhihi lailah lailatul nisfi min sya'ban inna lillahi fi hadhihi lailah mutaqa'an min fi kulli syahrin wa nabiyyin lakum tibayun hirang sami-saminya gaget puja sareng puji karet Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam hirang sholih akhir kadidinan alam wassalama habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelayan berkitab mudah-mudahan urang sadayana sehingga isa fadil matikan jeung Rasulullah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah urang dina dipaparkan ku Allah dina ayeuna biasa nampal dina tempat biasa urang mas manakib tawasul kalayan bukti tetap awasan urang sadayana sudahan kabarokahan pikir urang sadayana termasuk mudah-mudahan sadaya rupi doa urang sadayana dikabul ku Allah. Alhamdulillah urang eta dina isya'a bisa kumaha urang uningan nyata urang bade mayunan karena nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban anu mana insyaallah urang nyata dipaparinan ku Allah bisa aprok jeung nisfu Sa'ban bisa urang ngalaksanakeun ke puasa dina bulan Ramadan. Di mana para jamaah sadayana man 'azzama Sya'ban wattaqallahu ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyah. Ghufirallahu ta'ala dzunubah. Sajelema nu ngagungkeun bulan Sa'ban jeung takwa ka Allah jeung ngalakukeun kataatan jeung nyegah dirina tina maksiat maka Allah bakal ngahampurakan eta dosa. Maka kan bulan Sa'ban mah engkau menganggapkan hutan aku bulan Sa'ban dapat pakai mokna tong dikereyeun wae ngaji mah ngaji Allah. Erenan kurang ta sabab kamari urang geus dibahas di antara jelema nu teu meunang magfirah Allah teh
akil riba jelema nu sok ngadahar harta riba. Riba teh nyata nginjem duit aya gajian gitu. Nah, jadi dia para jamaah sadayana sakumaha jelema begitu ngagungkeun kana bulan Sa'ban jeung takwa ka Allah jeung ngamalkeun kana kataatan jeung nyegah dirina tina kamaksiatan, maka Allah bakal ngahampura kana eta dosa jeung insyaallah. Dan kekewe masih dengan hayang wae dan enahnya insyaallah sinawi. Nah, wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanah, jeung aman dina setiap nu aya dina eta taun minal balaya tina balahi wal amrodi kulliha, jeung gering jelema anu ngagukeun bulan Sa'ban takwa ka Allah, ngamalkeun kana kataatan, ngajauhan dirina tina kamaksiatan, maka bakal dihampura ku Allah jeung aman tina segala rupa anu bakal turun di eta taun termasuk balahi jeung gering. Nah, muloba gering teh mula lajo. Loba gering teh nyata loba kejahatan, loba kemaksiatan, kumaina marejawa sadayana masyaallah. Jelema dilakukeun nu penting cita-citana tercapai gitu tah. Di mana dina eta taun teh dek aya balahi dek gering sakabehna balahi sakabehna rupa-rupa gering, maka bakal aman tah jelema kitu nu ngagukeun bulan Sa'ban mah. Gagahnya urang masyaallah. Video cek Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah amma ta'lamina anna hadhihi lail. Humairah teh panggilan nyata Kangjeng Rasul ka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah anjeun teh nyaho kitu amma ta'lamina anna hadhihi lail. Ieu teh pentingan naon? Lailatul nisfi min Sya'ban, ieu teh nyata malam nisfu Sya'ban. Inna lillahi fi hadhihi lailah, saestuna dina ieu penting teh nyata Allah ngabebaskeun jelema minan nari tina seureun neraka biqadri sya'rin ghanamin kalbin, jumlahna nu dibebaskeun sarua jeung bulu domba anu dibogaan ku kabilah Kalb. Kabilah Kalb teh eta kabilah di suku Arab anu terkenal domba. Jadi dibebaskeun. Gitu. Tidak bebas-bebaskeun. Dugikeun ka kieu para jamaah sadayana aya Huqiyah an Muhammad bin Abdullah al-Zahidi. Aya riwayat ti Muhammad bin Abdullah al-Zahidi annahu qala tasadiqu Abi Hafsi al-Kabir. Muhammad teh boga babaturan, cek urang mah bahasana boga babaturan, naon babaturan teh? Saha babaturanana? Babaturan teh Abu Hafsi. Eta Abu Hafsi teh maot, begitu maot eta Ki Muhammad nyolatkeun. Wa sholatu ala janazati wa lam ajru qabrahu samaniyata asyhur. Eta Ki Muhammad teh nyata boga babaturan Abu Hafsi, eta Abu Hafsi teh maot, begitu maot eta Ki Muhammad teh nyolatkeun kana eta jenazah nyolatkeun. Matakan jelema lamun bener urang boga babaturan anu alus maka bakal nyolatkeun. Besing hayang nyaho urang butuh babaturan teh kudu diuji kan. Ulah sababaturan ngujina babaturan mah gampang. Begitu aya datang tema urang
datang ieu babaturan teh carekan urang carekan mun hayang menuju babaturan nya bener carekan urang hayu hantem ya goblok begitu dicarikan urang kan balik tau babaturan teh begitu balik urang mesen ka jelema itah ngobrol jeung eta babaturan urang nu tadi dicarikan urang ngomongna kumaha tah ngomongna lamun ngomongna eta babaturan teu keseuleun ke urang maka eta alus babaturan nu jadi permasalahan babaturan urang kitu apa henteu babaturan urang mah urang ngomong alus kieu kitu kan jadi goreng gitu ya eta kitu cara nean babaturan teh oh masyaallah Gusti dage jelema anu asli tak apa gitu kaja dibicarakan ieu halus mata halus video Ki Muhammad teh nyolatkeun nguburkeun beres begitu beres walam ajru qabrahu samaniata asyur eta Ki Muhammad teh teu jarah dina jarak 8 bulan begitu geus 8 bulan eta maot Abu Habis teh summa qasatu ziaratahu terus eta Ki Muhammad teh hayang jarah gitu kabaturan teh inget urang boga babaturan bae teu mager ka urang pernah can jarah ka babaturan boro-boro ka babaturan ka koket itu paling kayak lebaran di Banjuran gitu nya gitu kayak kedek-kedek abah tabah sing seueuh gitu cai sing seueuh gitu cek abah kayak gitu geus keungap teh di Banjuran rek anak teh cai naon teh cai kembangnya masyaallah asa pardu cai kembang teh jadi wajib cai kembang teh pada masa daerah padahal mah kieu berarti kunaon make cai kembang eta teh sabenerna supaya tanaman-tanaman nu aya di luar kuburan teh supaya hirup kusau naon kusau aya daunan Kanjeng Rasul mun ditanam dina luhur kuburan hiji tanaman hirup eta teh mah minta hampura pikir abi kuburan matakan lamun anu kuburan atau dicabutan ya udah dibersihan ya cabutan goreng jeung cabutan we gitu teu dicabutan tujuan kurang di Banjur teh gitu lain cai kana pikeun ka alam kubur kada sing hati-hati tikot aduh cenah lamun teu make cai ti abah mah cenah bahaya ieu mah nepi jiga teh macanya sih termasuk lamun Allah menyana mengomong urang apalagi gitu masyaallah Gusti eta gitu nya nah summa qasattu ziaratahu begitu niat jarah Ki Muhammad teh begitu jarah wa numtu laila fara'aita mutaghayyir laun musfarran wajhi eta beres dina jarah Ki Muhammad teh ngimpi dina peuting fara'aituhu ningali eta Ki Muhammad ka babaturan anu maot begitu ningali kanu babaturan teh eta Ki Muhammad teh eta babaturanna beungeutna teh pias beungeutna pias urang lamun ngimpi jeung maot rata-rata jarang beungeut anu alus pias kamu teh ngimpi jeung paros mah hideung mah coba gitu ngimpi jeung maot urang pernah ngimpi jeung maot aya nu maot pias kira teh gunuk ieu beungeut teh masyaallah ngan rata-rata lamun ditanya teh maneh geuning Bang lain geus maot pacek sah maot can ieu geuning kunaon teh ka alam kubur teh balik eta ka alam kubur embung hayang na ieu cenah embung kuburan mah aya nu kitu maot teh nu maot teh lamun kitu geuning teu betahna dalam kubur teh dan sorangan turunnya pias banget teh da urang ge sok pernah gitu teh yang jelema teh nu pias gitu banget teh rata-rata mayit teh urang lamun ngimpi jeung mayit geura jeung maot sok pias bangetna gitu insyaallah matakan sing rajin tahununa sing rajin gajina sing rajin gitu
bias bikin kayak jelema ngimpi pernah ngimpi jamaah kapupur tawasul jamaah tawasul ngimpi jeung jamaah tawasul itu disebut ngaranna jadi lain geus maot aja sawa bicara bari jeung tias bener teh ongkos diudak itu masih budak panganten anu budak nang murah teh geuning gitu nya bertanya cenah mu balik di kuburan hayu tadi antar ke kuburan yuk untung eta kalau balik diantar teh bukan mana teh cuma lamun diantar kurang-kurang kapong di kuburan ribu orang kemana balik ya nak kita diantar deh kemana deh gitu masya Allah gusti eta sering gitu tah ngimpi teh sering ditanya teh kitu hungkul ditanya teh aya tah hiji waktu mah masih kene dulur kene keur nyaran teh tangkalan kieu ditanya mah geuning teu eta di teu ka kuburan teu cenah mah geuning geuning kumaha kulesuk kieu mah eta dirinya inget ka bapak ka mamang teh mah wayana salam teu ka bapak bisi aprok mah soalna jeung bapak mah jarang jeung bapak mah jarang pang hese jeung bapak aya jeung mama sering dan lamun jeung bapak mah hese jadi hese sebab sewaktu keur nuju jenengna keur begitu pupus rerencanganna aprok di Mekah jadi di dia geus pupusna ieu di Mekah teh aya nu aprok kitu nu ka Mekah aprok di Mekah nepak begitu nepak hari mana cing mah ieu urang mah ieu cing ayeuna mah di Mekah gitu cing di Mekah begitu eta babaturanna uwi begitu uwi teh apaleun datang geus pupus gitu pun bapak teh begitu geus uwi ayo datang da kangen meureunnya aprok di Mekah disangkana mau bermakat ka Mekah we ai barang geus dugi ka bumi teh naroskeun ai si anu teh eta ai awi can di Mekah kan geus pupus gitu innalillahi aprok di Mekah sekolah aprok di Mekah langsung harita keneh angkat ka kuburan jarah mautna hayang tos gitu tah mantakan hese hayang ngimpi jeung abah gitu hese anu sering mah jeung emak gitu jeung mama gitu masya Allah jeung Allah gitu masya Allah itu di dalam kubur teh urang coba kaki gitu masing-masing urang teh geus teu mikirkeun sawah gitu teu mikirkeun kreditan teu mikirkeun sablasan gitu teu mikirkeun geus teu kudu mikirkeun gaji geus teu mikirkeun salat masya Allah Gusti dagang Paasnya, Gusti, dalam sapalebat para jamaah sadayana. Sapalebat, masya Allah, sok ingat para jamaah sadayana. Itu koman udara tim urang, sekarang kamari ngobrol terus, masya Allah, urang ke apa para jamaah sadayana. Saya tetap jadi peringatan tiga orang. Matakan top urun ngaji teh, top bolong ngaji teh, para jamaah sadayana top bolong, masya Allah. Nah, eta mah gitu tah. Rata-rata gitu tias. Ternyata jadi lain kelas kurang hukul. Kelas Ki Muhammad ge ngimpi teh kitu. Itu ngimpi teh. Asa jarang ngimpi teh jeung jelema anu aya cahayaan jarang. Begetak. Jarang. Komo aya palebah naon? Jadi kieu ya. Lamun urang rajin hadiah. Lamun rajin hadiah mah anu maot teh nu maot mungaheun hayangeun teh kaimpikeun ku urang teh mun rajin hadiah ya mun rajin hadiah jadi rajin hadiah mah lamun bahasa teh mah kos kieu keus urang ya urang saumpama Pak Ros nganteran we ka urang bakal inget wae ih paros teh nganteran we kajenting paros teh ka dieu inget teh gitu paros masya Allah mana ieu paros teh sok nganteran teh masya Allah itu tak inget teh jadi lu di alam kubur ge inget deh masya Allah harayangan ngadaroakeun ka urang teh masya Allah eta alam kubur teh urang antakan salah sawios jelema jalmi anu hirupna bakal dibere fakir jelema anu bakal dibere fakir ku Allah di antarana jelema anak anu tara daek ngadoakeun kana jadi kolotna bakal fakir lah jelema seperti itu. Mantakan lamun jelema rajin hadiah mah bakal beungan. Rajin hadiah, rajin baca hadiah bakal beungan. Sebab dina hadiah mah atuh ngadoakeun ka kolot kan.
tujuan hadiah teh. Lamun jelema eta jelema tara daek maca hadiah tara daek ngadoakeun ka kolot bakal fakir. Amparos tara ngadoakeun ka kolot ieu. Ya beras. Kumaha tah doana? Sing berkah salamet. Si berkah salamet di dituna nya ke bolan bawa gitu ya. Itu buka ongkos ke merek duit. Asal. Gitu nya. Kasa jeung saya tak? Jeung saha? Jeung kolot. Karunya ka kolot. Waduh, Masya Allah, halus berarti nya. Aya karunya datang itu para sudah terus diobehan ku kolot teh, Masya Allah. Bener, lamun urang karunya ka kolot mah sing daek ngaji, daek salat, ke puasanya. Gede puasa urang. Nah, gitu tah geuninganan seputar eta teh, geuninganan bisa ieu dibere ilamat-ilamat, urang mah lewat ilamat-ilamat teh gitu. Labat termasuk Ki Muhammad ge aprok tah jeung si eta mayit jeung babaturanana. Begitu aprok ningali kana eta beungeutna kok robah beungeutna teh robah. Nanti Muhammad teh pasalam tu alaihi palam yarud di salam eta Ki Muhammad teh ngucapkeun salam. Cek Ki Muhammad teh ka babaturan atuh ngaranna ge nya kitu tos parobi jeung panana kitu nya. Assalamualaikum. Ngan eta mayit teh teu ngajawab. Teu ngajawab mayit teh. Assalamualaikum teu ngajawab keneh. Teu. Begitu tirinya para jamaah sadayana cek Ki Muhammad kieu fakultu subhanallah lima lam taruddi ala salam kunaon anjeun teh teu ngajawab salam kaula cek eta mayit faqala raddus salam ibadatun wa nahnu maqtu'un 'anil ibadah. Begitu cek Ki Muhammad deh kunaon anjeun teh kan anjeun teh babaturan kaula teh nyalam ka anjeun cek eta si mayit eta kaula teu ngajawab salam teh kusabab ari salam teh ibadah sedangkeun wanah nu maktun kaula mah geus terputus tina ibadah ibadahan ngajawab salam teu ngajawab da geus terputus dawa ibadahan geus maot mah dek zikir kita ibadah dan waktu ibadah dan waktu ngajawab salam urang walaupun ayeuna di salaman ku batur wajib ngajawab salam wajib hukum urang nyalaman batur sunnah ngajawabna wajib naon sababna lamun urang teu dijawab salam urang kesel sehingga dia urang assalamualaikum paros teh cepetut we kan kesel kan hayang nampiling gitu. Ai cari tampiling geus goreng. Itu masalah. Matakan diwajibkeun ngajawab nama. Wajib ngajawab kade. Gitu, perlu salam wajib. Gitu. Dan begitu ngajawab salam anu ngajawabna wajib, begitu wajib tidinya kudu ngaleuwihan seperti kieu assalamualaikum urang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lamun salam sakitu tapi lamun salam komplit mah kieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab urang leuwihan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Lamun ditambahin nu salam teh ka urang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Urang jawab di salam na leuwihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Mana ka jawab salam maca salam deui ka urang komplit baca salamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Urang kudu jawab salam leuwihan kade. Kudu leuwihan. Atuh urang kan aing beunang aing jual beli teh yang untung di mana-mana ge. Atuh mah orang nggak jual.
Itu bahasa na untung nanya. Begitu batur ngajawab gitu wa maqfiratu ridwanu, orang jawab deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maqfiratu ridwanu sok atuh diuk atuh gitu. Kita tuh sakit mah tidak. Masalah Gusti dah gitu ya. Masalah. Itu kan wajib baca salam teh kade. Urang ah mun batur assalamualaikum teh urang ah salam. Atuh eta mah lain jawaban gitu mah. Tali pokoknya tuh jelema gitu mah. Assalamualaikum. Salam. Kita salam kade doa. Eta mah teu untung teh. Teu untung rugi eta mah. Rugi anu teu meunang maca salam teh kade tok sembarangan salam ngomong sunah ah maca salam teh sunah heula. Aya nu teu meunang teu maca salam. Hiji ka jelema anu teu main gapleh. Aya jelema keur gapleh. Assalamualaikum. Anu main gapleh mah moal salamet ieu teu kudu salam. Itu kita nya teu meunang jelema main catur, tah teu meunang kade. Apa? Ih baru main catur, assalamualaikum gitu. Ada ketemu lah, dong. Kamu anu keur main judi koprok mah ulah. Assalamualaikum ngomong kurang soleh, itu soleh. Assalamualaikum babaturan orang kata keur main judi koprok. Assalamualaikum. Ulang, tong salaman ulang. Ulah. Eta moal salamet inu kitu moal. Keke lieur kitu mah. Ulah kade. Jawab santai ya aturan kade urang mah. Salam baik katanya gitu naon ke salaman we gitu. Nah kita orang lamun dina salam gitu nya. Masya Allah eta teh saling doakeun urang teh munah bagja hiji agama ari agama mah loba kan teu bener kabeh ge iwal agama Islam nu bener maka deh ari agama mah eta teuing dek Konghucu, dek Buddha, dek temukan salam ya. Henteu. Urang kudu bangga ku salam, ieu mah kadang-kadang teu salaman halo. Jadi seakan-akan salam teh asa era. Urang lamun asup ka imah assalamualaikum heula gitu tah. Assalamualaikum gitu. Biasakeun assalamualaikum teh eta teh keur nyalametkeun. Nyalametkeun supaya salamet kabeh. Pan urang teh Islam jeung Islam teh hayang salamet kabeh. Kunaon? Kusalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamugi eta salam teh pikeun anjeun. Kasalamatan teh pikeun anjeun, jeung rahmat Allah pikeun anjeun, jeung kaberkahan pikeun anjeun. Coba kumateunna. Didoaan kitu, masya Allah, nikmat urang jadi Islam. Nikmat loba keberkahanana, loba pahalana. Nah, fakultu mali aroka mutagayir wajni wa qad kunta hasanal wajni. Mayit baratoma anjeun teh kunaon atuh eta teh beungeut menirobah kitu jadi pias. Wa qad kunta hasanal wajhi padahal anjeun baratoma keur nuju hirup eta alus beungeut anjeun teh bodas. Kasep lain kira kasep. Tapi kunaon eta robah kitu? Cek eta si mayit faqala limawdi fi qabri cek si mayit teh kaula teh memang bare tobat kasep kaula teh ieu beungeut kaula teh robah kusabab keur nuju kaula ditendeunkeun dina kuburan begitu mayit ditendeun dina kuburan cek eta mayit jaa malakun datang malaikat. Begitu datang malaikat faqama ala ra'si cicing di laluhurun sirahna eta malaikat. Masya Allah. Begitu cicing di laluhurun sirah eta si mayit malaikat teh ngomong ya Syekh Suheh jelema kolot jelema goreng jelema bangkawarah jelema tukang zina jelema tukang maksiat wa adda dzunubi wa sa'a af'ali wa dorobani bi imudin fa asta'ala jasade naron kaula haritakena langsung ditenggel. Begitu ditenggel kurung jasad kabeh kauruan. Masya Allah. Beres kauruan tidinya
summa takallama ma'i qabri, terus kaulah ngomong eta ngomong si malaikat teh ma'i qabri kuburna ngomong amma stahya eta mirrobihe anjeun teh nate era kitu anjeun ku Allah Gusti lagu anjeun nate era ku Allah kitu summa dobotani eta kuburan teh langsung magencet langsung harita keneh ihtalabtu langsung pasiksep eta tulangna wang qataat mafasile tulangna langsung pabisa digencet para jemaah. Masya Allah ikut istilah bapak kayak supil aja terus digencetan hantem didagoran hantem tapi ke pasiksa tulangna tapi ke kehancur. Masya Allah pernah para jamaah sadana nyaksian aya jelema nu digali kuburan begitu digali eta tulang buuk hulu kabeh ngariung eta ngariung kunaon kan nyusun iman teu nyusun aya di tengah-tengah jadi si posisi tulang teh geus aya di tengah kabeh ngariung. Insyaallah anu ngabuntel teh buuk we ngariung berarti disiksa eta. Masya Allah jejeritan urang teu ngadenge pamajikan urang anu ngomongna cinta hidup sumati eta ngabaturan urang ayeuna urang gara-gara mek ngaji ge sieun ku pamajikan. Insyaallah Gusti dagu nyaahan ka urang anu hantem ngalendotan urang ngalayanan urang salaku urang pae manjeritan teh anu ngadenge tapal batin kudu dipikir teh ya kudu pikiran teh ayeuna ieu Gusti mumpung aya kene waktu merelek beuki kurangan ngadeukeutan kana maot teh masyaallah geus maot tadi kuburkeun ditincakan dek kiai dek ulama dek abuya tetep ditincakan ku muridna ditincakan hantem dak aya teh ditincakan besi gudang deui pan gitu hantem Gusti daun kolot ke anakna kolot henteu hargaan dirinya mah ditincakan kolot teh juga aya Pak punten ini ditincakan deuh kalau bari kuburkeun ditincakan bari sisirian nu penting mah hartana aya keneh Gusti nagung dirinya begitu eta pasiksa tulangna terus hantem-hanteman disiksa ilal lailatil lati ahalla fiha hilal saban nepikeun ka pentingan eta penting teh datang tanggal 1 bulan Saban. Begitu tanggal 1 bulan Saban feja ana bimunadi yunadi min fawqi ayyuhal malak irfa'anhu. Begitu dina pentingan tanggal 1 Saban maka datanglah bimunadi ayatlah tidinya anu ngondang ayat gogoroan min fauqi ayyuhal malak he malaikat irfa'anhu geus tong disiksa kunaon sababna fa innahu ahya alailatan min sya'ban fi umrihi wa soma yawman min ayyamihi sabab eta jelema teh keur nalika hirupna pernah nyaring pernah ngahirupkeun dina pentingan bulan Saban dina saumur hirupna. Masya Allah jeung puasa dina poeanana dibang saumur hirup sakali bae puasa teh jeung penting ngahirupana teh tahajud beureun cuma sakali-kali mah. Insyaallah saking mulia bulan Saban tah Barafallahu ta'ala al-adab diangkat langsung ku Allah tina siksaan anni bi hurmati qiyami ku sababna hormat karena eta jelema anu geus qiyamul lail dina pentingan bulan Saban wa siyam yaumam jeung puasa dina eta poena summa basyaroni bil jannah war rahmah. Masyaallah terus diberi kabar bagja anjeunna asup kana surga Allah jeung diberi rahmat Allah ku sabab eta jelema nyata ngahirufan dina malaman bulan Saban
Jeung puasa sekali sama menurutna Masya Allah. Tetap keagungan teh Masya Allah. Bang para jamaah sadayana lamun jelema di mana dina ngamuliakeun kana bulan Sa'ban mah bakal menang kasalamatan. Sebab kieu cek Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cek Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Lailatul Nisfi min Sya'ban ya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Dina pentingan nisfu Sya'ban teh eta teh nu paling utama penting saentos malam Lailatul Qadar. Jadi malam nisfu Sya'ban paling utama saenggeus sabada malaman Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mah hese neangan. Jeung tentu mah jeung Lailatul Qadar mah bisa diberi-beri. Teu bisa kurang-kurang porong Lailatul Qadar udah penting moal. Hese mana. Nisfu Sya'ban teh paling utama. Saenggeus beres Lailatul Qadar. Sehingga ieu cenah anna lailatul nisfi Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah. Nisfu Sya'ban mah bisa ngapus dosa satahun. Jadi jelema anu ngalakukeun amal hade dina pentingan nisfu Sya'ban maka bakal ngapus dosana selama setahun. Insyaallah. Maka kan orang dididik di baleto ku kolot kita mau buras dalam nisfu Sya'ban. Eta teh amal hade. Mau buras hiji kahadean hiji, mau buras 10 berarti kahadean 10. 10 kalikan setahun berarti 10 tahun dan bebas 10 tahun yang pura dosa. Matakan si loba mau buras lah. Abeh kumpul buras ya kabeh, ayo opor ayam naon. Gitu. Urang dididik di baheula kolot nyieunna buras. Ayeuna mah geus keren mawa roti. Atau begitu balik di masjid dia langsung ngawarung. Ada roti kamu gitu ya. Masalah itu dah. Bisa katanya baheula digalikeun kitu bisa supaya jelema teh daraek sok coba urang ka anak. Juga tuh cenah, urang ingin buras mak ini jeung mak begitu nisfu Sya'ban geus nyari dan buras ti sorena teh geus mulai gitu diberang lagi nyinan buras kabeh setiap imahnya buras. Ayeuna para jamaah sadana itu didikan memang aya dina hadisna. Allah teh ngalakukeun kitu teh ku hadisna aya hadisna. Dituntut urang saking kunaon? Saking kulobana beas harita mah beureun. Da eueuh naon deui atuh kadaangan. Atuh ari ayeuna mah mawa sok atuh Pak. Minimal atuh mawa suku sapi ari ayeuna semua punya buras atuh teh. Gitu. Gitu anu kira-kira batur geunah we berena abeh ngeunah. Teu aya ayeuna malam disebut Sya'ban. Adi nuju alit aya disebut Sya'ban teh kudu aya we piring jeung gelas nu bungkus teh. Da ieu mah rapi, budak arang beuneuh mah. Ngadang lagi atupan roti deui. Gitu. Coba bere ciketnya. Ngahajan ngeunah bere kurang dirinya. Itu martabak telur. Sudah paribut gitu ya. Masalah Gusti dalu kata paribut bikin ka bahasa bikin ka beak kana piring-piring aya mah teu aya utuh piringnya pada jalan. Gitu kurang resep ada aja. Insyaallah dididik supaya naon? Supaya ngalakukeun kahadean dina etap nisfu Sya'ban sehingga hiji kahadean bisa ngahapus kana dosa satahun. Insyaallah nikmat ah. Kan orang kudu siap-siap tak minimal atau buras mah mau cai gitu. Cainya. Tidak gitu dah. Walailatul Jum'ati jeung malam Jumat mah ari malam Jumat mah
junubal usbu'i eta malam Jumat mah ngapus kana dosa-dosa saminggu. Jadi malam Jumat mah ngapus dosa saminggu. Mun malam Jumat tah. Jadi beda aja. Aja malaman dosa aja. Malam Jumat mah saminggu tah. Walailatul Qadri jeung ngalakukeun amal kahadian dina malam Lailatul Qadar mah tukaffiru maka bakal ngapus kana dosa-dosa saumur hidup. Masya Allah. Mangkakan bulan Ramadan itu sing bager tuh suka puting teh merek terus. Dan aneh waktu eta mah waktu Lailatul Qadar mah jelema kajetingin kue penlitna 20 turunan. Padahal orang teh buru-buruan teh tong lebaran. Jadinya teh buru-buruan dek murah bae. Mantakan nu bisa mah teh anggarkeun di jarak sabulan teh minimal sapoe teh 200.000 we sedekah. Sapoe gitu. Sapoe sedekah teh siapkeun gitu. 200.000 mantakan biasakeun kade nu laluasaan terus mah di imah teh biasakeun nyeun es campur buah-buahan tajilkeun. Nyen sing loba lamun dek bala-bala sing loba nyen bala-balana bagikeun biasakeun takjil kan biasakeun takjil lamun teu urang boga duit geus eutik ke atuh asupkeun kana koropak 1.000 ke bapoe antara 2.000 ke 5.000 asup kana koropak biasakeun eta teh Ramadan mah wayahna biasakeun. Nah, lamun anu sabulan mah dina malaman nisfu Saban kahadian teh bisa ngapus sabulan tahun. Lamun anu urang Jumat mah saminggu ngapusna. Lamun Lailatul Qadar mah kahadian teh bisa ngapus saumur hidup. Urang boga ngalakonan dosa. Soal datang salat Isya. Di maghrib berbuat dosa urang datang Isya bersih di Isya beres Isya ngalakukeun deui dosa salat subuh bersih subuh isuk jam 8 ngalakukeun dosa deui datang zuhur salat zuhur bersih deui zuhur urang maksiat deui jam 1 jam 2 datang asar bersih asar geus asar maksiat wae datang maghrib bersih. Jadi aya anu waktu ka waktu, aya anu per hari, aya anu per 7 hari, aya anu sataun, aya sabulan. Urang teh digodog ku Allah teh terus nyamun urang teh loba maksiat tapi digodog deui ku anugerah Allah eta. Insyaallah anugerah. Urang datang ke tempat ngaji, ngolok dosana. Balik di ngaji mulai di dosa deui ngaji deui supaya bersih maminta qala ya ta'allama ilman ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi sajelema nu ngalangkahkeun dua dampal sampeanana ka majlis ilmu maka dirinya dihampura dosana ku Allah karek teh ngalangkahkeun geus dihampura dosana komo geus tepi. Agung gedenya pahala gitu kan matakan orang sing hati-hati kade orang pek lakukan kehadian itu naon atau kudu kurang diamalkeun dina malaman nisfu Saban pek amalkeun kurang malam nisfu Saban hiji urang ngaos yasin kareta ngaos yasin tah itu hirupkeun ku urang kunaon ngahirupkeun anak ku puasa ada puasa jadi malam nisfu Saban urang bek tahajud kadinya sabab cek anjeun Rasul kieu ijakan ada tulis nisfu Saban aku mulai lataha anjeun salat tahajud tah dina peutingna wasumu yaumaha jeung puasa dina eta poena fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul cek Gusti Allah eta Allah mustaghfirun fa'aghfir lahu lamun aya jelema nu ngata hampura ka kaula cek Allah bakal dihampura al mustarjikun
sajelema anu ngeta rezeki ka Allah fa arjuqahu maka bakal dibere ku Allah peuting eta mah ngeta duit teh Yesus zaman mah ngeta duit ngeta duit teh jawab saya asailu fa'atiyahu lamun aya jelema anu ngeta hiji permintaan maka bakal dikabul hatta yatlu al-fajr nepikeun ka terbit fajar malam Ahad mulai urang punya syukur banget artinya Masya Allah yang hampura dosa kita mana ya layal khamsa saya jelema nu ngahirupkeun dina 5 peuting kade 5 peuting lamun jelema ngahirupan 5 peuting wajibat tahu jannah wajib asup ka surga hirupkeun 5 peuting mana 5 peuting teh hiji lailatul tarwiyah hiji peutingan tarwiyah berarti tanggal 8 itu malaman 8 malaman tarwiyah kan aya malaman tarwiyah aya malaman arafah mah tanggal 8 itu nah, aya malam tarwiyah mah malaman 8 penting eta jelema ngahirupkeun wajibat tahul jannah wajib asup ka surga tarwiyah nu kadua walaitu arafah pentingan arafah berarti tanggal 8 bulan Zulhijjah tanggal 8 tarwiyah tanggal 8 arafah eta wajib tah asup ka surga lamun ngahirupkeun nu katilu walailatun nahri malaman salat sunat id gitu idul adha gitu walailatul fitri jeung peutingan idul fitri malam lebaran idul adha malam lebaran idul fitri tong hees komo nyeun anak didinya osok genep sukuna jadi cenah berarti ngerempet kieu sukuna oh nyeun apeureun batur takbiran ieu kalah geureuy lah geureuy mun 7 mah tapi kaisuk nyeuna gitu mana parat tapi kaisuk batur salat ini henteu nyeuna ayo hantam gitu ya masalah Gusti nu kalimana ya nu kalima wanis min Syaban dina peutingan nisfu Sya'ban hiji peutingan tarwiyah 2 peutingan arafah 3 malaman lebaran idul fitri kaufat idul adha malaman idul adha tah kalima malam nisfu Sya'ban sanu ngahirupkeun ieu 5 peuting wajibat tahu jannah wajib asup ka surga ngeunah nyari asup ka surga nama masyaallah geus aduh tengah istri dan bol-bol yang ngahirupan geus tunduh lompong gitu tunduh soalnya geus tunduh terus gitu ya Gusti daeng eta tah kalimatan di Allah urang geus diberek Allah tasih teh pala teh surga ke ari hayang mah hayang tadi ngagaweana gitu bener urang hampir ngalicikan ka Allah teh gitu ngalicikan we masyaallah nah etalah urang dina ngahirupkeun dina bulan Syaban hirupkeun urang bulan Syaban supaya naon supaya urang eta menang anugerah ti Allah amalan naon atuh nisfu Syaban amalana tu dianjurkeun hiji maca Yasin nawaina qira'at suratul Fatihah wa Yasin fi lailatul nisfi min Syaban dina kitab Kanzun Najwa Surur urang dianjurkeun maca Yasin 30 maca Yasin 3 kali anjuran ti Kanjeng Rasul tong sok ngadenge-denge jelema anu teu ngamanangkeun cek bae kitu mah parwas mah juga cenah bid'ah gitu
Kebukasan bid'ah nisfu saban bid'ah bere kitabna kanjun najah wasyurur dina majmu syariki aya urangnya ulama eta teh kade stino eta mah anu mungun maca yasin kan gitu mah. Tilu kali tah kumaha niatna? Niat nu pertama urang niatan supaya dibere umur nu panjang. Maksudna kumaha? Supaya diberi keberkahan dina umur jeung menang taufik hidayah sehingga orang bisa ngalaksanakeun kataatan. Itu niat tah yasin pertama tah. Kumaha Arabna mah kieu nawaina qiraatu surah biniyati tulil umri ma taufiqi li taati ala ma nawaw salihun aw yanuna wa ma alimallahu biniyati salihah. Wila hadratin Nabi Muhammad bisyir Fatihah hese-hese tinggal kieu abdi sadayana niat maca surat Fatihah jeung Yasin dina pentingan itu saban kalayan niat kalayan mugi sing dipanjangkeun umur nu barokah kalayan diberi taufik dina kataatan ka Allah jeung niat supaya dipasieun ditetepkeun jadi jelema-jelema saleh. Geus wila hadratin Nabi Al-Fatihah a'udzubillahi langsung baca Yasin urang niat ka hiji teh. Maca Yasin nu kedua urang nyuhunkeun ka Allah supaya dijaga ku Allah tina segala macam musibah jeung penyakit jeung dibere kaluasaan rezeki. Masya Allah niatan kurang nawaina biniyatil ismati minal afati wal ahad wa biniyati syatiri zahir wal batin wa ala ma nawu salihun aw yanunahu wa ma alimallahu bi niyyati salihah wa idza hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kurang muka dua. Baca sin katilu niat kurang dirinya supaya naon? Supaya Allah nganugerahkeun ka urang sifat qanaah supaya orang bisa jadi zaman takwa ke Allah yang niatan kurang supaya orang diberi husnul khotimah. Itu tah niatan kurang karek kurang baca Yasin wal Qur'anil Hakim mantakan 3 kali supaya naon supaya urang lapar ke. Jadi panamun geus lapar urang ngeunah dangu ge gitu. Kan urang urang aya Allahumma ya jalmani wala yamutu alaika eta doana dina majmu syarif lah ngarinanya. Lalu bari dia tamah itu seueur memang lamun dianjurkeun seueur kitu nya. Eta para jemaah sadayana dina perkara urang nyata dina perkara nisfu saban. Aya dina anjuranana salat sunat 2 rakaat. Bisa ieu cek Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dia nyata amalan yang dianjurkan ke Imam Al-Haddad Abu Bakar bin Abdul Al-Atas tidak pentingan di khusuk saban nyata sholat sunat nyata genep rakaat anjuran matakan kanjeng Rasul fakum masoli hudang kita hudang ku malaikat supaya sholat kurang atau sholat tahajud kurang sholat tahajud kita gitunya sholat tahajud kurang bacakeun beres dirinya bacakeun kurang zikir naon nu dianjurkeun mantakan dia mana setiap nisfu saban teh sok jarah asa kana Hud Yaman eta anjuran urang kumaha tuh jauh jeung Nabi Hud mah kudu kayaman atuh ka ulama-ulama mangkat jarah alus tah nisfu saban. Urang mah geus teh kakolot atuh mangga kakolot jarahan nisfu saban tah memeh buka. Atanapi urang memeh maleman nisfu saban sore tah asar angkat jarah. Itu jarahan urang poe Sabtu tah. Urang heuk tah. Kumaha urang amalanana jakaroba sholihin dina sawarehna para salafus sholih eta sok macakeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lailan min saban eta nyata
ngamacakeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Si nalung bacakeun eta kunaon tina kudu maca eta? Sabab ya. Sabab kieu cenah sae jelema anu maca zikir eta saloba 2375 la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diriwayatkeun sae jelema manjakaro sae jelema anu maca zikir eta salobana 2375 kali tina pentingan itu saban, maka Allah bakal mere keamanan pikeun dirina tina musibah jeung kasusah dina eta taun. Moal kakenaan musibah, moal dibere nyata kesusahan. Padahal teh hirup susah teh. Maksudna kumaha? Maksudna mah supaya urang teh lunas bayar hutang. Pangaseserat bayar hutang teh ya. Supaya teh susah wae hirup teh. Kita ngan susah naon hese aduh teh eta geus hese kita. Mutuna mah anu kalau mantara we tepakan. Kita baca kan eta ti madu salihin ta madu salih kita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hum satu wasapuna wasalasuna mi alfan. Saloba 2375 kali baca kurang hektar. Nalung eta tah. Tak anjuran tah. Jadi anjuran loba anjuran. Anjuran orang dinas nisbu Sa'ban. Nah, termasuk nade loba orang seperti ke orang macakeun Robbi shrahli sadri wa yassir li amri Robbi shrahli sadri wa yassir li amri macakeun urang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Aurat urang. Termasuk nade awasanana laisa laha min dunillahi kasifah. Laisa laha min dunillahil kasifah. Urang tah bacakeun. Loba amalan itu paling penting mah dina nisfu sabana sing lobakeun maca sholawat. Pertanyaan. Pertanyaan. Enggak berputar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.